siswa SMA ditewak polisi lantaran jadi kurir narkoba bakal sintetis. 2 siswa berinisial JMD 16 jeung NKIP 17 nyaeta warga Limo, Depok. Kepala Satuan Narkotika Polres Depok AKP Eza Zikri Gunawan netelakeun panangkepan eta pelaku dimimitan ku patugas narima laporan ti masyarakat ngeunaan narkoba. Sanggeus narima laporan, patugas indit ka hiji lokasi di Depok pikeun ditenan laporan warga. Eza negeskeun, dina proses panangkepan ka pelaku, patugas dirun ngamankeun barang bukti 3 bungkus bako sintetis berat kotor 16,5 gram. Bantuan warga, aparat Junun nangkap 2 jalma anu disangka pelaku narkotika bako sintetis. Terus 1 handphone Realme hidung 1 motor Honda Genio berem anu platna 6014 ZUL jeung kas anu nominal Rp400.000. Kami ngedakwa 2 pelaku dengan pasal 114 ayat 1, pasal 132 ayat 1 dan atau pasal 112 ayat 1. Pasal 132 ayat 1 UU RI nomor 35 tahun 2009 ngeunaan narkotika. Ayeuna eta 2 pelaku geus ditahan di Mapolres Depok pikeun pangawalan